Maka urang versi Jaipong laguna Daun Puspa. Lisa anjeun dihanapeun daun puspa moal poho daunu jadi saksina najan layu gadari murah gregangna asih kuring telah asku datang mangsa sok sanajan nyorang jungrang jeung wahangan susuganan ateka bawa lamunan najan anjeun layu garing regangna daun puspa ngajadi saksi hidup pasti sok sanajan nyorang jungkrang jeung wahangan susuganan ateka bawa lamunan najan layu karari murah gregangna daun puspa jadi saksi nu pasti soloyo alah kapayun aduh tobat alah asik Lisa anjeun dihanapeun daun puspa moal poho daunu jadi saksina najan layu gadari murah gregangna asih kuring telah asku datang mangsa daun puspa ngabaya garing regangna dedeg teuing kabawa ku angin tresna najana layu gadari murah gregangna
susuganan anjeun biasa timpangan mere beja ngabeberang teh kuring daun puspa ngajadi saksi nu pasti naon murah Alah. Lagu naon eta teh lagu naon? Daun puspa. Daun puspa. Ai daun puspa mah eta mah osok kumaha anu teh? Set. Tah eta. Gitu. Set. Dat. Ini pucuk ibuna daun puspa teh mata kararata. Daun puspa. Lain cenah. Bieu Kang Cecep. Aya nu kaliwat cenah. Dia Kang Cecep dia. Dia Ada masih Cep. tetap ya. Aduh. Iya. Lain kekeh. Isin abdi mau jang namanya aduh. aduh ya Isin pisan pimpinan itu ngoling-ngoling cenah. Keke. Iya cet Saha Cep? pimpinan. Aduh, tadi teh hapunten ya. Tadi Pimpinan. anu kalangkung. Heeh. Abdi teh ka dieu teh asa teh teh sareng ibu deui. Ibu naon? Aya Ibu Bidan. Ibu Widan. Istrina Bapak ka orkestra. Oh. Tah salamnya ka Ibu Bidan teras Ibu Bidan, aduh. anu nuju nobar aya Bapak Kadus Cimungkal. Anu nyanggakeun. katelana Garang namina. Sa? Garang namina teh. Garang. Asep Soda. Ah eta pentennya. Oh sakitu. Nah, Nya tos sakitu penten. Ibu Oni seberapa tembak. Oh Ibu Oni heeh deui nya. Nya nuhun. Aduh, Gitu, Pak. hatur punten pisan ka Ibu Aduh. parsana Ibu Bidan. Ibu Bidan. Tah apa? Kalau namanya. Yo, Ibu Bidan ai maneh teh hayang disentok. Lain disentok we nya. Beuteung bentel mah yang di Kaisar ieu. Ya. Mana ka dia? Ieu ka dia geura. Iya, Anggota anggota. urang eta. Urang tanya hiji-hiji. Ti belah mana heula kira-kira? Hah? oh ti diolah Iya, iya. Pertama sok Kang maju. Maju. Eta anu kasep lah, anu kasep saha? Oh, nu kasep. Eh. Alhamdulillah we jadi Aduh. kasepna di dieu ya aduh. Meli pede nu edan. Siga dilancekonnya. Oh, apa dia Pak Budi Bang? Upin-ipinnya. Tapi kumis sih. Oke, ieu teh wasta jenengan saha jenengan? Pasta teh hoyong nu ayeuna hoyong nu tos lami. Hah? Anu biasa we Biasa we atuh nama. Nya Nu ayeuna hoyong nu jeung tos lami, hoyong nu ayeuna maksud abdi teh. mun ka TPG aya nu baheula aya nu ayeuna nya. Nya Dua. Nya nu ayeuna we nu ayeuna. Aya nu ayeuna teu acan diresmikeun. Nu edan. Nu ayeuna can Teu diresmikeun. acan diresmikeun. Aya nu baheula. Ya nu baheula. Nu tos dirupus. Ah. Bari ieu mah tanpa nama aja anonim. Jadi kumaha atuh? Saha nami teh saha nu laras ya? Nu leresna abdi teh anu tos ngakonser di Cimungkal mah Mang Eclek Padubreng. Oh, Papajangna ecele padubreng. Jabatan. Jabatan abdi bungsuna ti Bapak Prabowo. Bungsuna ti Bata Prabowo mah presiden, Nya tah apa-apa. gubernur, bupati, Terus? camat, kubu, Tah eta RW, RT. muhun. Oh, pangripuhna RT mah. saan si abah Oh, ada garda paling depan ngabdi mah. ka masyarakat. Oh, ngabdi ke masyarakat pang garda paling depan RT. Ye, cele. Kumaha. Cing kintun Sok kasaha. Kang Ecele gitu. Abdi mah gintunan teh seueur pisan kintunan. Kum atuh di hiji moal. Ka urang Sok, si sok. muka teh abdi mah tadi cenah Bapak Punuh Sona hoyong dikintun sareng mih onihna. Saha mi oni? Mih onih teh nya ibuna Bapak Asep Sona. Oh. Sareng keluarga abdi anu aya di Sinangpalai. Iya. Wilujeng nonton kasadayana. Sakali ye, aman dia mah kitu. Ye. Jadi abdi mah Ah, lima nih. gitu. Besok. Si Bapak mah meni kitu. Amit aing. sok Dengar, ka aing. Ibu Sona saha deui? Sanes ibu bapak. Oh, Bapak Bapak. Sona. Jadi abdi mah kieu wae kumbae sa desa Cimungka, sa kacamatan Wado, sa kabupaten Sumedang, sa Indonesia. Heeh. Da kecele wing teh boga incu di teh da. Oh, boga incu. Sabenerna mah teh poho deui ngaranna ting di RT sabaraha Geus ke heula ieu kintun-kintun heula. Mi HP we kitu nya mi HP ke bisa isuk waktu hiji waktu wing ka ditu. Aditu. Ulah disasahanya. Moal paling polis sasa. Kasaha deui kintun teh kasaha? Kasadayana wae abdi mah. Iya. Ka urang Spesial ya spesial. Spesial mah. Oke. Kapun bojo we anu jeung kepan urang kali gitu. Amun. Atur nuhun. Sip. Terus. Sip. Ieu nu Ya, kadua. kelas Anu kedua. Sareng saha ieu? ayar
Ayah. Mohon. Ayar. Ayah. Ayar. Ayah teh ayan. Ayan. Ayar. Ayan ayah. Ayar. Ayah. Ayah teh ayah naon? Oh, Kang Ayang. Ayar. Kang Ayang. Kang Ayar. Ayang di desa mana? Ti masih kan itu Pak. Cimung. Jabatan. Aduh. Pak, mana Jabatan mah alhamdulillah. Mohon. Mohon cacan gaduh. Ya kintun kasaha kintun. Atuh panginten gitu nanti sim kuring banten ka sadanya orang Cimungka gitu nya. Atuh ka dulu sim kuring nu aya di Cilengkrang Wado gitu. Spesial. Spesial biasa Pak. Saha? Pun bojo. Pun bojo pasti pun bojo. Wajib Bojo. eta wajib. Ya hatur nuhun. Tah Hey. ye. Ye nu kasep meusan. Bungsu. Acur nuhun. Make bedak. Saha ieu sareng saha? Kos orok euy. Abdi Hmm. anu dikenal mah Ake Durek. Sa? Aki durek. Heeh. Oh, aki durek teh ieu. Iya. Sa nu korek ya? Aki durek. Aki durek. Heeh. Aki durek mana? Oh, teu apa? Si Akang masuk pura-pura poho. Tong pura-pura Kang bisa pikun sih ya. Bisa pikun. Pikutnyaan. Oh, bener. Cok. Kintun. Da sim kuring mah anggota kelompok tani ya. Wah, kelompok tani. Iya atuh. Hari pertanian mah paling ngantet mau sapu. Lamun kabeh gawe di kantor rek sanu di kebon. Iya atuh. Ya. Laras. Jadi ka kelompok tani Arosta Kopi Iya. Desa Cimungkal, yuk kita sama-sama berjuang tingkatkan produktivitas kopi ke seluruh Indonesia aja lah. Wah. Amin. Produk kopi aya di Cimungkal Produk aya. kopi, ya. Wah, mantap Di ya. Cimungkal. Woi, aduh kelo di rewas. Luas banget. Mantap kopinya Jan, mantap. Aya, Gitu. kayak pasian ya. Mohon. Sok kintunnya. Kintun lah kintun. Kintun kanggo kawargi lagi nu aya di Desa Cimungkal. Yuk kita tingkatkan ya persaudaraan atau persatuan dan kesatuan agar Amin. kita bisa maju bersama. Oke. Terima Ya. kasih hatur Spesial nuhun. lah tuh kan. Oh, spesial tuh sok. Spesial. Iya atuh ribet Yang spesial. sok spesial ka saha? Mahal kayak spesial, kita bener. Spesial ya kanggo ka indung barudak. Atur nuhun tos sabang. Wah, nobar. Si Sabar. tetehna nuju mon nobar. Nobar ya. Ah. Ya. Hebat Ya, ya. nuhun. Mangga sami-sami. Anu salajengna. Ya, anu salajengna kan. Iya. Ya mah rada meuesan ya. Mengesan. Sareng saha teh? Oh sarang Mang Ahum. Mang Ahum. Mohon. Mang Ahum. Masih ti Cimungkal. Cimungkal. Ti Cimungkal. Bade kintun ka saha? Ya kami sadayana lah. Desa Cilampuyang sareng Cimungkal gitu Pak. Paju Yaman bade dikintun Paju Yaman. Oh, kenapa tuh? Gitu Pak. Oh, tete tokoh budayawan. Nya spesial. Kayak pun bojo lah. Pun sareng bojo. anak gitu. Siap. Nuhun, Pak. Atur nuhun. Nu salajengna. Tah ieu wae vokalna Bising hebat. sisirikan. Hebat vokalna. Saha sareng saha teh? Sareng Mang Hendi. Mang Hendi. Hendi Restu. Mang Hendi. Acan. Kintun ka saha? Kintun nama atuh ka Punuan waya di Cilengkrang. Wah. Bapak Iji. Bapak ini. Spesial? Spesial maka pun bojo ujung ngaringkuk di bumi teh aya. Nah iya. Nuhun. Iya saya. Nu baru ka pamajikan mah kepun bojo we. Bener. Sareng saha? Sarang Mang Wahyu rupina. Mang Wahyu. Mang Wahyu. Sok kintun Mang Wahyu. Kintun nama kanggo ka khususnya ka pun incunya ari Ah, rapel incu, gitu. cenah. Oh, Kanggo ka pun ibu incu, namana cenah. oge. Atuh umum nama khusus ka Urang Cilandak gerenya. Kang Cilandak we lah ieu mah. Desa Cikere Selatan Kecamatan Wado. Nuhun atunya iya. spesial. Spesial kanggo ka Si pun tetehna. bojo we. Pun bojo. Alhamdulillah, Siap. nu baru. Nuhun Kang Wahyu. Mau ujang urang teh hilap. Hah? Ka kesepuhan urang Saha? di Jatinunggal kersana Bapak Haji Aman. Oh, Mohon dah Haji eta Mas. Aman. Mohon Pak Haji Aya, Aman. Pak Haji. Sing sehat Atur nuhun salamina Pak Pak Haji, Hajinya. Pak Haji Aman. Keur nongton. Keur nongton. Di antos Pak Haji Aman ke tampil. Kayak wih ka tukang kenang. Sok. Tukang kenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai Sareng saha teh? Kang Asep. Kang Asep. Asep di Cimungkal. Abdi kalau santi Cilangkap. Cilangkap. Desa Sukajadi. Oh, benten nama. Mohon kintun ka saha tah? Atuh kintun kanggo kapun biangnya terutami kanggo ka wargi-wargi abdi
Oh gitu. Cekap Spesial. gitu, wae. Spesial kau ke bojo, ada pun bojo ngiring di. Oh ngiring. Oh ngiringnya nya. Tah iya hiji deui. Saha Penjaga eta, Jang? gawang, saha sareng saha? Penjaga gawang. Pinami Mang Eke. Mang Pipit. Mang Pipit. Kintun ka saha? Eke. Kintun kebun bojo, kebun biang di sana di Malangbong gitunya. Cilampuyang, udah Cilampuyang gitu nya. Kebun anak gitunya. Kamu Kamang Dede ya di Cilampuyang. Sadayana gitu grup di Cilampuyang. Milu jangan ngadangukeun gitunya ti abdi ya di mana itu? SMTP. Di SMTV. Nuhun. Ah, sadayana pan atos. Aman, nuhun. Ayeuna kon lagu naon? Kang Ipok bener. Ieu bade ngiring heula ngumumkeun suara sementara Oh, hasil oh, puting hasil. sementara Pasanggiri Calung anu kamari dilaksanakeun. Nyukeun puting. waktosna heula. Ieu mah sementaranya kayak Sementara kan Bilih. putingna teh dugi ka kaping 1 Oktober diumumkeunna kaping 2 pas acara live Calung SMTP nya. Tah, janten kanggo dugi ka wangkit ayeuna sementawis ye anu kahiji unggul sementara ti grup nomor 4 yaitu Gentra Binangkit Jatinunggal. Sementara Pak Juyaman. anu kaduana unggul sementara ti grup nomor genep Rineka Seni Genjelong ti Cimanggung. Oh Cimanggung. Suara masukna 22,1%. Anu kahiji tadi Gentra Binangkit 43,4%. Ya. Tah, anu katilu unggul sementara ti grup nomor 1 nyaeta Guntur Pananjung Tanjung Kerta. Tanjung Kerta. Ya. Sementara ayo mah. Sementara. Janten anu teu acan ngadukung kanggo grup Calung anu ngiringan kamari lomba live Pasanggiri Calung SMTP. Mangga gera saenggalna gera puting saenggalna jawaban total anu ngiringan puting tos 2.604. 2.604 anu tos nonton teh nya. Heeh. Ieu buru-buru pan kamari ngiringan ti Wadol. Ngiringan. Grup Wadol teh naon? Sok puting. Namina teh naon Wadol teh? Grup Garedo. Grup Garedo, ya Garedo. Aduh Garedo masih kene di bawah ya. Ajakan eta, urang Paulis, ngomongna. ajakan Paulis. Sok di share di grup RT RW gitunya. Pak Cecep. Dukung Garedo, ya grup Garedo Tiwado. Ka Ibu Bidan. Sok dukung jagoan-jagoanana Iya. sok dukung ah. Iya teh naon cenah naha cenah teu nganggo juri cenah nya seueur nu komplain. Nah, sanes kitu janten ieu supados abdi uninga pihak SMTP sabaraha seueur anu nonton program Pasanggiri Calung ieu. Pan ayeuna mah kauninga 2.604 dugi ka ayeuna teh nu nonton teh. Sok 2.000 anu nonton teu kabayangkan Garedo yok Tiwado ditonton ku 2.604. Ipok peten anu posting sakitu teh. Anu ngiringan puteng anu milih teu acan anu teu milih na. Mohon. Sok aya kana 5.000 na kitu tah. Janten sejauh ieu kanggo mun urang mah survei ongkoh ieu teh nya. Janten sok anu teu acan milih kanggo ieuna di bawah carana dihandap cara milihna nya kantun lebet wae ka websitena www.smtp Sumedang ke kantun dipilih aya banner didinya atanapi aya gambar Pasanggiri Calung kantun pilih oke engke kantun dipilih grup Calung favorit masing-masing naon grup favoritna eta ya ta eta ditawis wae tinggal ditingali ta eta hasil sementara dugi kadanget ayeuna hasil perolehan sementara Pasanggiri Calung dina raraga milangkala SMTP anu ka-12 tahun 2025. Mangga dilajang panginten nya. Hatur nuhun pisan. SMTP kon beuki kieu teh. Beuki eces pisan. Leuwih eces ya. Leuwih eces langkung-langkung eta. Lagu naon ayeuna? Lagu mah mangga Kang. Situ Bojong Cibodas. Situ Bojong Cibodas. Dengarkeun. Yah, kon urang lalajo. Sorah. Sere. Aduk sere.
lebadinya aya situ pojong Cibodas Caina kirang-kirangnya belaki dulana aya pila tempat paniisan pila tempat paniisan kalerena aya kembang kerigar mekan loba kuku mulu darata nurek nyare sep maduna nurek nyare sep maduna lebadinya kuring aku musik ke dalam cinta ngedalkeun ucap cinta ka manehna nu moalas kagoda katresna nu lian sanajan loba wanoja kuring tetep mika cinta gara kuring moal kagoda sanajan loba wanoja da geus boga nu dipicinta anjeunna kembang impian anjeunna kembang impian sor kapayuna popoting slen iya kapayun rek lebadinya aya situ pojong Cibodas Caina rangagenyang belaki dulana aya pila tempat paniisan pila tempat paniisan kalereunana aya kembang nu kerigar mekan loba kuku puru daratan nurek nyare sep maduna nurek nyare sep maduna didinya kuring aku musik ke dalam cinta ngedalkeun ucap cinta ka manehna nu moalas kagoda katresna mulian sanajan loba godaan
kembang